A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuqta lan ora den tugah sapa mukhtalisun wong kang nyebrot wa muntahibun lan wong kang ngabegal wajahidu wadi'atin lan wong kang angas ing titipan walau nakubalan lamun ngabolongan ya si wong wa'ada lan babalik ya si wong fi lailatin ukhra ing dalem wengian kang kapangon pasaroko maka nyolong ya si wong kutia maka den tugel ya si wong fil asahi ing dalam mungguh kaul asah kudu ngucap insun hadza utawi ikilah iki qat'u iku idza lam ya'lamil malik tatkala ora weruh sapa wong kang ngamilike an-naqba ing bolong walam yadhar lan ora lahir ya naqba tariqina kade wong kang lumaku kabeh wa illa lam ya'lam fala yuqta maka ora den tugel si wong qatan kalawan pasti wallahu a'lamu utawi Allah iku kang maha uninga hukumna kudu dipotong leungeunna tapi ieu geus teu diterapkeun samenel-menel acan menel leutik jasa padahal gua eta menel anak gajah ibu diberekeun leutik urang bentai tadi yes segede menel teu nyaho keur ieu urang menel horeng anak gajah bener ya Allah ya Rabbi isata kolot baheula segede menel teu diterapkeun di Indonesia lantaran lain negara Al-Qur'an lain negara syariat negara demokrasi tapi kok tentrem di Indonesia jelema-jelemana beragama teu meunang salah saeutik ditodel agama seuneu ulah sambarangan sebab laon di pemerintahna beragama pemerintahna emang itu beragama menteri ge talar Quran di urang wayah di penjara mah penjara bae eta teh lain dipenjarakeun ku negara ku Quran menteri teh talar Quran tapi nyana teh sesuai jeung Quran ngamuk okos urang ngarapihan masjid supaya bagus kadeleuna ieu da terapkeun cep rapih kadeleuna masjid ngamuk goblok sia aing diberesan da aing dibagusan aing sia panitia maling duit masjid goblok cak masjid teh mantak ge engkena teu beres ta panitia masjid lantaran lain manusia anu ngalaknat masjid aing dicep ku sia aing dilisbangan abeh pantes aing hate sia juri lain bener-bener tadi negaranya na meureun iya urang kadang-kadang dilaknat ku pakaian emang teu ngomong lamun urang nyaritakeun ilmu bumi henteu padat ieu mah sabira pakaian batu
Tetapi lamun cek ahli ruhani, baju ngomong, tatu ngomong, masjid ngomong, kabeh ngaran ngomong. Baju teh kan jadi saksi ke di akhirat. Ketika orang sholat pakai baju eta, engke teh kan baju teh nyaksian Gusti. Penting teh abdi teh dipake ku manehanana. Banyak kudu diseret ka neraka Gusti. Kesang teh apa cak Kangjeng Nabi jadi saksi ke di akhirat. Eta kesang teh benda padat. Beda deui pandangan urusan ahli perbumian alam. Tapi aya ruhani. Nah, urang make baju, rapi. Cak baju teh nurutan sasya, nurutan Kangjeng Nabi. Oh, bagus. Bagus. Emang Kangjeng Nabi make mana bagi komis bener. Nyahoeun baju ge nyahoeun. Orang naik motor. Tas mana ya? Tas Jumah bagus cak baju. Direm. Enon ya? Herang data. Naik. Baju ngomong goblok, tolol. Teh sia tadi nurutan Kangjeng Nabi. Kok ya rangda bengsrat sia di bonceng kan Kangjeng Nabi karunyaan goblok sia baju ngalaknat baju tolol sia goblok sia ari baju nurutan Kangjeng Nabi ai akhlak nurutan Firaun sia mandak loba jelema nu ngusruk kiai urang kumaha hebatna Quran aya di nyana hadis aya di nyana hebat jasa make udang-udang make jubah deket jeung pamarentah iring-iringan ngadukung ke pamarentah santri jadi bubar pengajian jadi bubar kabeh jelema ngomongkeun nyana kiai-kiai sakali mah kiai bagus tapi kiai-kiai jore bore kuda bagus kuda bagus kene sama di luhur kolot bagus tah jelema kolot tah tapi kolot-kolot nggak beres ku si eta kolot-kolot tuh dilalat ngalaknat saya nurutan Kangjeng Nabi kudu zahiran wa batinan cak baju Masya Allah karim nyana ngalaknat ka urang mantap kiai dilaknat kunaon ku tingkah nyana emang teu ngalaknat Quran nu aya di otaknya ngalat goblok aing dibawa pake ngadukung pamarentah zalim sia hadis ngalaknat nu aya di dadana tolol sia aing teh tinu suci kunaon pake ngadukung zalim nyana dilaknat ku hadis nu aya di dadanya Quran teh aing teh kalam ilahi kalam Allah maha suci kunaon pake ngadukung zalim tolol sia delekeun ke Golkar mung surut ti dinya kan apakah manusia ngalanat henteu mana Quran nu aya di otakna anu maha suci timbul tinu maha suci aya di otaknya nu kotor ngalaknat dilaknat ku Quran mantap Quran mah lamun katalar haju poho dilaknat eta ge geus jadi dalil eta mah naon soheh dalil hadis da saja lemah lu talar Quran kemudian poho dilaknatnya na ku Quran teu bedang poho sebab maha suci kalam maha suci aduh cenah keur geus talar Yasin ku ari poho sia rasakeun sia aduh aing kaduhung amat keur ieu katalar lain kitu goblok sia mah lain aju kaduhung amat ke dia katalar ku ari talar deui aing cenah bukan neraka kaduhung ke dia katalar Yasin ji tolol lain gitu talar deui ku ari keur ieu Iqra katalar ku ari teu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana ma lam ya'lam Iqra wa rabbukal Iqra bismi rabbikal Iqra Kumaha sih terus pohoai lamun teh beneran awas sebab naon kalam Allah maha suci bi ghairi sautin wala harfin wala kalimatin eta mah terjemahan Kangjeng supaya orang paham saenggeusna urang diterjemahkeun ku Kangjeng pemahamanana teu meunang sambarangan kudu cak Kangjeng teu meunang sambarangan memahami Al-Qur'an man fassaral Qur'an bi ra'yi fal yatabawa maq'adahu minan nar
jelema nu ngahartikeun Quran ku otakna sorangan nyana teh keur ngalobakeun suluh nu garing jang meuleum nyana. Gitu budak samarangan Quran. Mantak didengekeun ku urang, aya bae nu berbeda. Urang sanajan bodoh ge sanajan bodoh masyarakat kan bodoh ye. Asana kok kitu amat ngahartikeunana nya. Kok kitu amat nyahoan masyarakat nu bodoh ge. Jasana kiai-kiai nu baheula mah jalain kitu kok kuari mah jadi kitu masyarakat mun ditanya aing salahna belah mana nyaho tidak teh kos main bola set nyana mun kita main bola bengek paeh tapi nyana neuleuh bagus itu jore nyaho nyana tololna masyarakat teh kos kitu tah ran neuleuh tinju nyuruduk bae tah Mike Tyson hebat coba nyana tita tinju coba nyana tita tinju datang ka luhur encan ge ka tinju geus paeh ti heula eta neuleukeun urang babari ngadenge urayan-urayan ge kok kitu lain deui teh bijak keur ieu mah kredit teh haram kok kuari jadi halal sih bunga bank keur ieu mah haram kok kuari jadi halal lain deui ieu asana ieu hate kabeh ge kajenting nyana ngridit hate mah beda bae sia ngaharamkeun kredit haram ceuk itu ge haram pan siang kredit lain deui teh mah urusanana mah kebutuhan aing mah atuh kumaha sia kebutuhan urusan haram kebutuhan geus loba omong sia dek atuh hayu bareng jeung aing teh tulah tuh ai hara-hara hate leutik kan jawara ieu jawara ngadaekeun di muludan ngadaekeun urayan ge saudara awas baheula ngadu kotok haram kuari mah halal Jawara sok adu kotok. Itu tolol teh budak. Goblok kiai tolol cek eta. Mun adu kotok halal padahal mah nya unggal pe adu kotok. Goblok kiai tolol cek eta. Adu kotok di halal-halalkeun goblok beureunan. Cek babaturanna. Ih, usuk goblok pan sia adu kotok. Adu ngadu bae. Ulah di halal-halalkeun gitu. Meureun aya aing nya haju ngahalalkeun tong tolol teh kiai goblok. Eta jawara ge nyahoeun jawara. Bego. Kiaina nu mantap ulah sok aya jawara kieu ieu bupati kieu ngomong anak ulah. Nah, ketika tak pada harapan bupati, saudara mau pilih siapa lagi? Waduh. Ini seakan-akan utusan Allah. Cak bupati lagi tolol dah kiai. Goblok dah kiai. Atuh ulah make utusan Allah seh. Ima aing mah mun diutusan jurig sedeng. Tak bupati nage seserian kiai. Ai geus sana mah dipeluk, digedekeun sih. Tambahan bener kan? Tapi teu kudu kitu, biasa bae sih. Tak bupati nage badak bupati ka kiai-kiai anu milu jeung nya emang teh jeung serikeun. Okos jawara kiai ngahalalkeun ngadu kotok pedaya nyana atuh seserian jawara ge. Atawa nyahoan itu keur tukang ngadu gapleh teh dulur. Sabenerna main gapleh teh eta teh halal. Asal ulah duitan. Duitan ge masalah asal ulah gede-gede. Gede-gede ge masalah lah asal urang ikhlas. Boh budak. Tolol. Cak anu sok ngadu remi teh ya. Goblok teh kiai. Tolol atuh jalan mah nyala bae aing bae. Ulah haju aya aing haju remi sagala gapleh dihalal-halalkeun tolol teh kiai goblok. Cak nu ngaduna ge ngagoblokkeun. Ji maningan kieu tolol, goblok, remi haram, sabenerna mah judi eta teh. Nyana seneb-seneb geus. Emang bener ieu cek jawaranna ge atuh gitu. Ieu emang bener ieu. Atuh pan sia atuh main remi batu lain deui teh urusanana. Urusan hukum inget dibaheula keur leutik geus caho. Sia main bae itu mah urusan aing. Sia teh nurutan deui ka aing. Aing diajak ku sia. Atuh aing geus mun sia mah hese mainna kumaha. Ya lagi pas ini bisa-bisa saingan dengan kiai nyala-nyala. Tah, non hukum haram-haramkeun bae halal-halalkeun urusan pagawean di lapangan atuh masing-masing. Tuh mantap eta kiai teh asal geus mimilu bae di Golkar geus masyarakat ajumbung ngaji heran. Kiai aju mimilu di Golkar teh hayang ngaji aing mah. Ji, kudu kanyawan heula salah. Tak, hayang. Berarti teh kiai Golkar lain kiai umat. Geus kos gitu kan. Kiai mah Kiai Golkar teh mana? Kiai Golkar aya di lembur anu daek ngaji ka Kiai Golkar malah aya. Moal.
dina ngajina nu sarwana sabangsa teh mah. Nu sabangsa. Sabangsa teh mah kadinya. Sabangsa sanagara sanaraka teh mah. Ya iki nu bener masyarakat tuh bener moal daek. Diajakan, ieu ngaji ka kiai anu. Bung ngaji sia bae ka ditu. Gaji mah ulah sok fanatik ka saha bae ge. Dikotok ge ai kaluar endog mah cokot bae. Los leg-leg ku sia. Endog kotok, leg sia ngabaheul sia ku jeung. Ai mah teh hayang sebab kieu koye Golkar. Ngan eta mah penjabaran mun dijelaskeun. Ngan teu daek ngajelaskeun kan di hate masyarakat doang. Di hate boro-boro eta kiai asal geus kayayasan bae masyarakat embung ngaji. Teu diulah-ulah, oh nu ngaulah-ulah ngan hate embung aing mah. Kunaon? Lah duniawi bauna. Nu diobrolkeunana asal beres ngaji bae tahap kedua can beres. Doana nya, doana. Lain doana duitna. Sia manangan. Eta asal kiai kos kitu teu beres. Ngaji kakaler ke kidul kawetan kokolon. Alhamdulillah dengan senang hati orang kukumpulan. Itu ketinggal teh acan rampung. Tahap kedua tahap awal mah alhamdulillah terus beres. Doana we teh sadayana. Mani leuleus. Padahal nyantok eta teh. Eta ahli Allah mah lain gitu. Ulah keur ngabangun, ulah didelekeun ngabangun, ulah didelekeun. Bantuan berarti. Teu beres kabeh sama. Oh bener aja Ki Pudol mah emang. Salah kan itu salah. Yes, dulur urang ngaji bae. Adapun ieu ngabangun urusan tukang baas. Tuh siapa haju geus kalar itu deui bae. Ente, udah sok disabit-sabit, bangun ngaji geus beres. Nah, ieu mah urusan hukum nu di negara urang teu dipake lantaran lain negara Islam kaji. Sebab engke akhlak jadi terbangun sorangan. Mantak ngaji di dieu mah ye di Cilongok alhamdulillah. Pamarentah ngaji, jawara ngaji, polisi ge ngaji polisi. Polisi abri ke gaji sebab naon ieu mah nyaritakeun negara nyaritakeun ngaji engke terbangun sorangan akhlak teh terbangun oh jaheuh awas polisi teu beuleuh pungli alhamdulillah leuwih ti pungli ku ari mah awas abri dan lain-lain sebagainya urusan kenegaraan urusan kepemerintahan urusan ngaji engke pemerintah bagusna teh hasil ngaji. Mata lamun kiaina teu beres atuh nagara teh kumaha beresna? Ja kiaina ge milu ka nagara. Ja kiai teh milu teu milu ge nya cicing di nagara. Lantaran lahir di Indonesia memiliki karena nagara berarti kerapihan nagara teh nya ge hayang. Nah ketika terapi atau beberes melalui pengajian, muludan, rajaban dan perkumpulan-perkumpulan, hasilnya terbentuklah akhlakul karimah. Mun jadi polisi, atunya lamun menta tadina 100.000 cukup 10. Ada deres begitu kan? Lamun bupati nu kuduna ndek mutasi teh 200 juta atuh cukup bae sakadar 20.000. Cak bupati angel ka sugih aing ngos itu mah. Boro-boro sugih duit aing urut nyalon ge. Teu kapulangkeun. Kan aing ku ngaji mah rada deres geus nu geus bae. Sedekahkeun ku aing ka manggeus nepon ieu mun encan mah geus mulaian dibelah. Tuh jadi abri, jadi bagus. Geus DPR ge nu ngaji di dieu loba tadina mah di jero di dieu. DPR loba nu ngaji. Ngan kulantaran di jero teu kuat ceulina katuar. Keluar, geus aing mah di luar bae cek kena. Waduh, jelema asa neuleukeun kabeh ka aing cek kena teh. Atuh ai salah mah kitu padahal nu neuleukeun beunang. Maka boga hutang aya hansip baris asa dideuleukeun. Padahal mah nu neuleukeun udah tapi keluar sorangan. Loba DPR anu ngaji di luar. Malah anu di mobil bae mung kadeuleuk beungeut. Atuh kaji tuh masalah. Tuh masalah. Tuh, ngaji ngan engke terbentuk. Nu tadina nya nande korupsina menjadi setengah. Deres kan? Geus aturan di narakana jero rada luhur. Gitu doang.
Nah iya copet kumaha copet pan ai copet mah jokot barang seserebetan disebutna lamun urang ngaji masantren mah ngalugotan nyebrot ya kir lengah bikin ngabat siapa teh yang ngambil mana enggak tadi sih iya tuh kalau ada ntar saya kembalikan lagi kagak ada diperiksa enggak saya mah ikhlas orang yang ngisi oper nyepet pencerok sorangan tiluan opatan cet geus beres atuh belajar lagi pan tina sikinangka di gelas lamun geus bisa kakitukeun eta geus hebat lamun sakaur sikinangka dikitukeun encan nempel di dieu ulah ka nyopet nyopet atuh eta rumus copet tah si kolot eta bisaan pernah dipraktekkan di Jakarta pernah dipraktekkan berarti nyada cicing di dia mantan copet sebenarnya copet eta kos gitu set bisaan jasanya gelang kalung dan lain sebagainya eta kunyawan bisaan aya babacaanna ngan babacaanna lain ayat eta mah babacaanna ilmu hitam nah kieu babacaanna set baru meula anjing belang anjing hideung nya membaca yang agak anjing-anjing ketik tanah sekali tek nah lamun teu robah jelema tah ieu empuk ge lamun robah kene oh ulah waka tuh ya gitu pakai bacaan deui tah kadua kali aya bacaana atuh moal dibaca ku ya baik itu bacana kieu copet ya pernah lah nah iya asal geus cicing jelema teh cicing tak dibacaan eta cicing tek oh empuk geus atuh jare ge henteu sambarangan main cupat copet bacaan heula set cicing geus berarti asup bacaan garak trek beres tuh ieu nyebrot kieu kumaha tah ejegan musannif wala yuqta'u ulah dipotong leungeun jelema anu nyopet eta mayata midul harab min ghairi gulabatin ma'a muayyadatil badi jelema anu nyopet mah anu engkena nyana lumpat sabenerna nu bantak lumpat teh teu boga kakuatan nyana teh lamun adu hareupan mah eleh mantak lumpat eta sieun mantak lumpat eta sieun urang liwat ka kuburan bismillahirrahmanirrahim siap-siap da samping di kaluhur sendal dikadieukeun sendal kopea dipalangkeun 1 2 3 lewat ke kuburan alhamdulillah ya rabbil alamin eta sieun ngaranna itu sieun bang malah mah pas kuburan ayo sia yang sieun naik ayo turun sia turun lempang deui ayo sia ulah sok macam-macam je barang sana aing sieun meureunna eta beranian ngaranna pas kitu aya blek pocok ulah sorangan sia ulah sorangan mun sedek ngaganggu aing bapak sia mbak sia kuyut sia elo bapak pocong plek ulah sok kikituanan sia orang-orangan kene beda wani jeung ngawani-wani atuh lain deui ngawani-wani mah bohong aya nu wanian mah asli atuh henteu da aya nu ngawani-wani karep bohong aslina mah henteu tetep aya ngerentet bae aya nu wanian mah eueuh ngerentet kertek-kertek wanian teh berarti kertek-kertek ih enggak cenah sawanian atuh aing wani-wanina mah gan aing ngertek kitu banaon tah berarti bohong aing wanian teh biasa bae tah ieu copet ge jadi berdasarkeun nyokot embung kanyahoan lompat copet pokos kitu imannyana we mah batur ge mah lalupatan
eta mah teu kudu lantaran nyokot lain fi hirzi misli. Mun beunang wajib ngembalikeun, teu kudu dipotong leungeunna sebab nyokot fi geuri hirzi misli. Datang kali jadi geus dibahas kurang kumaha deui. Masyaallah. Wa muntahibun sarua garong. Garong mah kan ge, deui mah naik motor, nyanet belak cangkeng. Di hareup. Hap. Mana kuncina ka dieu? Jil, ulah ngomong sia. Cekal hulu. Langsung motornya cokot, tenang, eta garong. Dek sorangan, dek duaan, muntahib. Berani nya mah. Lamun ngalawan bisa, ayo ngalawan. Dua pilih sia. Motor sia ku aing atau nyawa sia. Ayo. Eta garong nu kos kitu. Tah eta nu kos kitu terang-terangan muntahib sarua. Lamun hajunya mawa motor, kemudian beunang ku polisi berdasarkan orang lapor, beunang kembalikan motorna dan aya urusan dunda denda, adapun dipotong leungeunna ulah. Masyaallah sebab pigeri hirzi misli. Lain di tempat atuh kan ai nyokot motor teh kudu di garasi, eta tempatna di jalan mah lain tempat motor. Jalan mah geus teu kudu dipotong leungeunna. Datang ka dinya di negara nerapkeun hukum, masyaallah. Tuh. Nyokot barang terang-terangan. Andai kata ngalawan adu kekuatan garong kos kitu ngaranna ainu tadi mah nyokot barang embung kanyahoan kemudian seserpetan lumpat copet tamarana beda copet jeung garong beda nyokot kene ngan cara nyokot dan beda tetep ulah dipotong. Kitu kene ulah dipotong leungeun jelema anu angas yana nu inkar kana titipan termasuk karya hinjeuman eta ge sarua andai kata ya jelema nyokotnya na teh angas inkar kana titipan teu percaya bahwa eta titipan teu percaya bahwa eta injeman, barang injeman. Cokot bae geus kunyana. Tetep. Sebab titipan jeung injeman mah lain milik nyana tanu nyekelan. Geus ana lain milik nyana, atuh nyokot nu batur teh mah balik deui. Kanu tadi kamari kan geus dibahas, atuh lain nu nyana. Oh, itu berarti kan teu kudu dipotong. Rapih tinggal nerapkeun di negara ngan iraha negara urang nerapkeun hukum sarikoh. Moal tinggal urang bae ulah maling. Sebab di dunia teu beres kuari urusan-urusan hukum andai kata nu maling teu dipotong, nu mabok teu dihad, zina teu dihad teu diranjam. Selamat kan di dunia? Apakah di dunia selamat di akhirat bakal selamat? Berlanjut di Rabbul Jalil. Di dunia maling, di dunia korupsi, henteu diadili. Nyana secara kasat mata alhamdulillah selamat. Di akhirat bakal diadili seadil-adil. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bakal dibejar-beaskeun, dibejakeun ku Gusti Allah naon nu ku urang dipigawe di alam dunia. Eta nu sieun ge, urang nu ngeri ge eta tah. Namun pemajikan orang nyokot duit di orang haju teu bebeja fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Zainab. Ya. Coba salat rapi. Puasa rapi. Zakat rapi. Haji aya. Urusan kemanusiaan jeung tetangga bagus. Nah, maling. Nah, ieu maling. Pernah nyokot duit di kantong salaki. Nah, teu bebeja deui ka salaki. Wah, iya, kena sayap beres, kena sanksi. Mana salah kita? Salah kita. Salah kita. Pendi. Salat, ya teu husu ge harayalan lah. Zakat, carang-carang ge sakali-sakali mosok. Bas, pelebah maling. Tak. Ieu naon ieu? Maling. Maling sa? Nu pamajikan. Nah. Tah, da pamajikan tuh kan. Nah,
Kula maling, sebenarnya itu maling nggak? Kula mah nggak bisa ukur maling teh, nggak bisa ukur nanti tukar 500.000 1 juta, coba salah. Oh, koron, hilang kita. Mas, yo. Yauma yafirul mar'u min akhi wa abi wa ummi kaditunya wa zaujati wa zauji terus lupakan salaki kepanggilin pemajikan mun kepanggilin salaki lamun pamajikan boga salah mun kepanggilin salaki mun salaki nu salah mun kepanggilin pemajikan geus mun salaki nu salah pamajikan neangan salaki mun pamajikan nu salah mun kepanggilin salaki neangan pamajikan katakan kos itu anak neangan bapak embung kapanggih bapak neangan anak embung kapanggih adi neangan kakak embung kapanggih kakak neangan adi embung kapanggih panetapan miliaran jelema pabeuli tetap yauma yafirul mar'u min akhihi di dulur lumpat dulur nu ieu neangan salaki lumpat pemajikan neangan bapak lumpat anak neangan coba ulah loba heulanan 100 juta manusia bener lagi. Eta kan pemerintah. Makanya ya. Kudu dipikir tuh. Dipikir ku urang besi aya hak-hak adami anu encan terselesaikan di dunia. Masya Allah, karim. Mentak hati-hati. Walau naqaba wallahu a'lam.